Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Zafira ti kelas 8A. Dina kasempatan ieu abdi benyangkeun biantara kalayan judul pentingna disiplin di sakola. Serta acan gumulung kana eusi, hayu urang muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing kasehatan jeung kasempatan ka urang sadayana. Rerencangan sadayana, disiplin teh mangrupakeun kabiasaan anu penting pisan pikeun urang salaku murid. Disiplin teu ngan ukur ngeunaan datang tepat waktu ka sakola, tapi oge ngeunaan kumaha urang ngalaksanakeun tugas, ngajaga aturan, sareng ngatur waktu supaya langkung teratur. Jalma anu disiplin bakal leuwih gampang ngahuntal cita-cita. Kusabab kebiasaanana anu tertib tur henteu nunda-nunda pagawean. Disiplin bisa dimimitian tina hal-hal leutik, seperti datang ka sakola samemeh bel, nyatet pelajaran, ngerjakeun PR dugi kaberes, ngajaga kabersihan kelas, sareng henteu ngalanggar aturan. Hal-hal anu cigana biasa sebenarna bisa ngabentuk karakter anu kuat. Jalma anu biasana disiplin biasana leuwih dipercaya ku rerencangan sareng henteu kagok lamun aya tugas dadakan sabab geus bisa ngatur waktu. Sebenarna lamun urang henteu disiplin akibatna bakal karasa kusorangan. Tugas numpuk, nilai nurun, pelajaran teu kahontal, sareng urang jadi teu bisa mikir teratur. Tapi lamun urang disiplin, hirup bakal leuwih gampang, urang leuwih siap, leuwih rapih, leuwih percaya diri, sareng prestasi oge biasana leuwih hade. Salian ti eta, disiplin oge ngajarkeun urang supaya hormat kana aturan. Aturan di sakola henteu dijieun pikeun ngahalang kabebasan urang, tapi pikeun ngajaga supaya sakola tetep tertib, aman, sareng nyaman pikeun diajar. Lamun unggal murid disiplin, sakola bakal karasa leuwih damai, bersih, enak pikeun diajar. Ku kituna, rerencangan sadayana, hayu urang mulai kalayan hal-hal anu sederhana. Mimitian tina ngatur waktu, henteu nunda PR, sareng ngadengikeun guru kalayan sae. Sakali urang biasa disiplin, eta bakal jadi kabiasaan anu nempel dina diri urang nepi ka dewasa. Kabiasaan leutik anu dilakukan terus-terusan bakal ngajadikeun urang jalma anu leuwih hade sareng leuwih siap pikeun masa depan. Dina akhir biantara ieu, abdi miharep mugia ieu janten panginget pikeun urang sadayana supaya terus ningkatkeun disiplin dina kahirupan sapopoe. Hatur nuhun ka rerencangan anu parantos ngadangukeun. Hapunten upami aya kalepatan dina kaca atanapi penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.